Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing tasadayana murid-murid ibu di kelas 3 kumaha damang tepang deui sareng ibu Wabila dina pangajaran bahasa Sunda. Teu karaos ayeuna atos nencap di minggu ka-8 semester 2. Tah sateu acan urang kawitan pangajaran dinten ieu yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang atos nincak kanu pangajaran 7 ngeunaan materi hemat energi. Submateri anu bakal ku urang dipelajari dinten ieu nyaeta ngeunaan maca bacaan, ngajawab pananya dumasar bacaan sareng mikaweruh istilah energi. Tah ayeuna urang sasarengan maca bacaan ngeunaan dina judul hemat energi. Tah dina unggal imah ayeuna mah geus make listrik. Lamun teu aya listrik bakal poek mongkleng, teu tiasa lalajo TV atawa ngaregepkeun radio, moal tiasa nyangu, jeung rea-rea deui. Ari listrik teh energi anu dihasilkeun ku cara ngolah energi nu aya di alam dunya, sapertos gas, angin, panon poe, jeung energi sejenna. Tiasa dijadikeun tanaga listrik. Lamun tuluy-tuluyan eta tanaga dipake, lila-lila mah bakal beak. Antukna alam dunya bakal jadi rusak. Kusabab kitu, urang kudu hemat tanaga listrik. Kumaha carana? Cara ngahemat tanaga listrik di imah teh nyaeta kahiji, ngagunakeun parabot dapur atawa imah saperluna teu meunang hambur. Kadua, pareuman lampu, cai, komputer, televisi, jeung radio sarta cabut kabel casan HP jeung istrikaan mun henteu digunakeun. Tilu, gunakeun lampu anu hemat listrik saperti lampu LED. Opat, kurangan ngagunakeun pakakas dapur anu make tanaga listrik. Tah kitu cara pikeun ngahemat tanaga listrik di imah. Jadi urang kudu ngabiasakeun ngagunakeun tanaga listrik saperluna. Ayeuna hayu urang sasarengan ngajawab pananya dumasar kanu carita tadi. Aya 5 pertarosan. Nu kahiji, mun di imah teu aya listrik, kumaha jadina? Nu kadua, ari listrik teh dihasilkeun tina naon? Aya nu tiasa olaranana? Teras anu katilu, ti mana sumberna tanaga listrik teh? Anu kaopat, kunaon urang kudu hemat listrik? Nu kalima, kumaha carana ngahemat tanaga listrik di imah teh? Tah, yuk ayeuna urang bahas sasarengan. Ya, janten mun di imah teu aya listrik bakal poek. Ari listrik teh dihasilkeun tina naon? Tina energi anu aya di alam dunya. Di mana wae sumberna tanaga listrik teh? Biasa tinu gas, angin, panon poe, sareng energi sejenna. Tah kunaon kedah hemat? Kusabab upami urang henteu hemat listrik lami-lami, tanaga atanapi energi listrik tiasa seep, sareng dunya bakal rusak. Tah kumaha ayeuna carana ngahemat listrik di bumi teh? Sapertos nu tadi aya dinu bacaan nyaeta gunakeun parabot saperluna, pareuman, lampu atanapi alat-alat elektronik pami saatos dianggo, gunakeun lampu LED anu hemat listrik, sareng kirangan ngagunakeun alat-alat dapur elektronik. Tah sapertos kitu nya. Tah salajengna ku hideuk mangga dihafalkeun istilah energi dina bahasa Sunda. Nu disebut ku tanaga atom nyaeta energi nu dihasilkeun tina nuklir. Tanaga listrik nyaeta energi akibat tina medan listrik. Tanaga panon poe nyaeta sumber utama tanaga. Nu dimaksud ku volt nyaeta satuan tanaga listrik, watt satuan daya listrik, sareng gas nyaeta zat anu sifatna ngandung angin.
Salajengna yuk buka kaca 74 ngeunaan kalimah pananya. Ieu aya conto anu maluruh kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya. Conto, kecap naon dijieun kalimahna jadi nu dicaritakeun tadi teh naon? Saha? Saha anu bade ngiringan pasanggiri pupuk teh? Tah, saterasna mangga ku hideup diteraskeun anu aya di halaman 74 bagian B di damel kalimah pananya. Nah, murid-murid Ibu sadayana kumaha atos ngartos ngeunaan nyebetan atanapi mikaweruh istilah energi sareng ngadamel kalimat pananya. Mangga latihan di bumi upami parantos dikintunkeun ka Ibu sapertos biasa. Mung dugi dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.